makrakan entong sundalir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layu. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prat gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi
saika bari sabobot sapi hanean aya geningan tesalawasna impian luyu jeung kanyataan sugan kuring teh anjeun mah bulan anu satia marengan peting sugan kuring anjeun panon poe anu satia maturan berat sumpah segala rasa ilang sirna geus taya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan diri cag urang cacapkeun lalampahan urang duaan batan hirup ukur di eusi komo darat jeung api-api sarendek saika bari sabobot sapi hanean aya geningan tesalawasna impian luyu jeung kanyataan sugan kuring teh anjeun mah bulan anu satia marengan peting sugan kuring anjeun panon poe anu satia maturan berat sumpah segala rasa ilang sirna geus taya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan diri cag urang cacakeun lalampahan urang duaan batan hirup ukur di eusi kumu darat jeung api-api sumpah segala rasa ilang sirna geus taya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan
emut bae ka kuping bae omat kalangkung anu lima waktu duha tahajud eta piwurukna sanggem almarhum waktos jumeneng. Wasiat sepuh waktu jumeneng.